Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Sahibul hajat sakali anu geus kuring nepi hormat, wabil khusus penganten baru Kang Yana miwah istri. Oge teu kakantun penganten bari, seueur penganten bari ta penganten baru, seueur nu barinya. Tapi bahagia keneh nu baru, lamun caur tadi saur Ustad Pawajan ge anu baru mah jelas pinuh keneh ku kabungahan. Alhamdulillah. Para jamaah, para kru, para panitia tasyakuran walibatul arus anu geus mengkeuring dipihormat, warga masyarakat Desa Bakom, para pemerintahan Desa Bakom sadayana anu geus mengkeuring dipihormat. Alhamdulillah dipayun urang manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu alhamdulillah dina kesempatan anu berbahagia ieu urang sadaya tiasa kempal di haflatul mubarakah, di tempat anu pinuh ku berkah, dina raraga bersilaturahmi urang tiasa bersilaturahmi di majlis dina raraga tasyakuran walimatun nikahna Kang Yana ieu. Mugia berkah silaturahmi entrep pikeun urang sadayana, sumarambah pikeun urang sadayana, sehingga berkah tina silaturahmi urang sadayana dijembarkeun milik rizkina, dipanjangkeun yuswana, dihasilkeun sadaya hajatna, cita-cita urang dijabah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asalihi falyasil rahimah. Saha jalmi nu hoyong dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rezekina, maka kedah silaturahmi. Maka mudah-mudahan silaturahmi na ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda-pamudi, penganten bari ka penganten baru ieu ngalungsurkeun wasilah, ngalungsurkeun berkah ti Allah Subhanahu wa taala, sehingga anu hadir dina kesempatan ieu dipanjangkeun yuswana kalayan barokah, dijembarkeun milik rizkina, dihasilkeun sadaya cita-cita saena. Amin ya rabbal alamin. Aya hiji carita, aya hiji dongeng pinuh ku carita. Dina hiji waktos malakul maut, saha malaikat mencabut maut teh? Malaikat naon? Malaikat Izrail. Malaikat Izrail sumping ka Nabi Daud alaihissalam. Begitu sumping ka Nabi Daud alaihissalam, nyarios ka Nabi Daud, wahai Nabi Daud, tuh anjeun terang tuh lalaki nu itu tuh anu nangtung di juru,
isukan cenah geta genep hari deui jalma eta bakal dicabut nyawana ku kaula. Ya. Setelah 6 hari malah ke 7 hari sampai 10 hari Nabi Daud alaihissalam ketemu kembali sareng si lalaki anu dicarioskeun ku malaikat Israil alaihissalam wirehna cenah 6 hari lagi itu si pameget bakal dicabut nyawana ku malaikat Israil. Tapi ternyata di kemudian hari lebih dari 6 hari ketemu lagi itu masih aya teu acan maut. Nabi Daud alaihissalam naros ke malaikat Israil, geuning Israil itu lalaki anu dicarioskeun bahwa 6 hari lagi akan dicabut nyawana, geuning can. Oh, ternyata itu si lalaki anu baheula dijanjikeun 6 hari lagi akan dicabut rohnya, dipanjangkeun yuswana ku Allah lantaran anjeuna silaturahmi famaddaha isrina sanatan, sehingga Allah nambahan umurna 20 tahun deui. Saurna teh 20 tahun deui cenah ditambahan ku Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah silaturahmi. Mudah-mudahan urang sadaya anu hadir dina kesempatan ieu, anu hadir di haplah ieu dipanjangkeun yuswa kalawan barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat mustamiin rahimakumullah wa bil khusus sahibul hajat bagi pengantin baru yang berbahagia. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayah. Dari tanda kekawasan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan manusia itu secara pasangan, secara berpasang-pasangan, ayah istri, ayah pamegat, sajodo ada siang ada malam. Juz anggota kita pun berpasang-pasangan, ada semua serba dua, tikawit pipi dua, tak-tak dua, dada juga dua, ping-ping pun dua, itu secara berpasang-pasangan. Cuma Allah nyiptakeun manusia secara berpasang-pasangan, kumaha urang cara memilih pasangan yang serasi supaya terjalin rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, anu dijanjikeun litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu sangat membutuhkan istikharah untuk memilihkan pasangan orang. Makhaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan muhabbet nalangsa lamun orang ngelaksanakeun dalam musyawarah, sehingga untuk menggudagana, untuk mencapai kana sakinah mawadah warahmah, ini betul-betul harus ekstra memilih pasangan kita. Kumaha pasangan anak? Tunkahul mar'atu li arba'i salin. Jadi istri anu perlu dipilih ke orang teh, lamun cek bahasa orang nama cukup dengan dan, din, dun. Lamun dan gaya atau dandana nu kira-kira henteu era lamun dibawa kana jalan din itu agamana. Din teh agamana hade, ibadahna kuat, ibadahna rajin, salatna rajin, takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Dun anu katilu yaitu adalah dunyana. Ngan anu tilu ye moal pakumpul 100 hiji meureun bisa pakumpul. Rajin geulis rupana, ibadahna kedua terus rajin rupana teu sabaraha tapi ibadahna rajin. Aya dunyana loba rupa teu sabaraha. Itu sulit, jang mudah karena pakumpul dan dindun itu sangat sulit. Maka dipentingkeun ku urang naon atau anu kirugo dipilih, akhir hadis
fazfar bidatid din, maka carilah, utamakeunlah cenah agama, taribat siadaka, yakin anjeun bakal bahagia. Agama anu jadi patokan, keimanan anu jadi patokan pikeun mencapai rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Ketika anu dijadikan landasan utama niat orang nikah, niat ibadah, memperkuat agama orang, meyakinkan keimanan orang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin itu pasti kuat, yakin itu pasti terjadi rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Karena keimanan yang ngarupakeun modal penting, keimanan pikeun kehidupan dunia, keimanan pikeun kehidupan akhirat. Terjadi sakinah mawadah warahmah teh ketika ibadah, ketika nikah orang dilandasi ku pinuh rasa keimanan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama ngagambarkan bahwa iman itu bagaikan kasyajaratin agsanuha mutadalliyatun. Iman teh bagaikan satu tangkal anu ngabogaan rupa-rupa dahan. Di antara dahan eta gosnun yantahi ila yadaihi, eta di antarana aya hiji dahan anu ngarambat kana tangan. Walhasil ketika keimanan hiji jalma geus nyampe kana tangan, apa itu buahnya? Wasamratuhu i'ta'us shadaqah. Ketika pengantin baru, ketika pengantin bari penuh dengan keimanan, apa nyampe atau belum keimanan mereka, kita bisa dilihat tangannya i'ta'us shadaqah atau tidak. Ketika kenceleng lewat di hari Jumat, ketika di majelis taklimnya, baik di Rabunya, di Kemisnya, di Mingguannya, ada yang lewat itu kenceleng, tidak dibiarkan begitu saja, tapi akan mengambil menyisikan sebagian hartanya untuk sodakotin jariyah. Itu pertanda keimanan masuk kepada tangannya. Paham tum? Shallu ala Nabi Muhammad. Lawan tadi teh? Dan dindun. Ganjal ieu na. Ngaganjal ieu na ibu. Punten nya Bu ngadeg Bu ngaganjal ieu na duh. Abdi mah sebut lagi Ustad Bunga cenah. Kembung di tengah. Lanjut tadi teh iman. Ya Bu, ternyata juga ngabahas iman. Ketika keimanan orang nyampe kana tangan bahwa itu bakal ngabuahkeun yang taus sedekah, baik pengantin baru atau pengantin bari. Ketika ada lewat kotak di masjid itu sebagian harta pasti disedekahkan. Itu karena karena tangan udah masuk keimanan. Anu kedua, gasnun yantahi ila rijlaih. Yang kedua, untuk menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dibutuhkan keimanan yang luar biasa. Ketika keimanan orang nyampe teu kana sikil urang, naon nu bakal ngabuahkeun? Wasamratuhu almasyu ilal jamaah. Ketika keimanan orang nyampe kana sikil, maka naon nu bakal gerak tina sikil? Ngoping orang ayeuna mingguan majelis taklim ngabring, ngoping berjamaah ngabring. 5 waktuna kira-kira pengantin baru na ngabring ke masjid sae, pengantin bari na ngabring ke masjid sae, itu pertanda keimanan anu nyampe karena sikil. Kumaha lamun cicing wae teu nyampe berarti keimananana aya nama tapi teu nyampe karena sikil. Lamun vitamin mah teu nyebar baru cicing bedi dieu di aku yakin iman ka Allah, iman ka Rasulullah, tapi teu nyampe nepi kana si sikil. Yang terakhir, ketiga, keimanan nyampe kana lisan atau tidak. Ketika keimanan nyampe kana lisan, apa yang akan terjadi? Wasamratuhu adalah sidqul maqalah. Lamun keimanan hiji jalmi nyampe kana lisan, lisan bakal kaluar tina lisan itu sae. Sejajar sareng dawuhan Rasul, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi tina lisana itu beres, tetangga henteu ngarasa heureun ku urang, ku ucapan urang beres, henteu pernah kasinggung tetangga urang, teu pernah nyeri hate ku ladang lisan urang, ku ladang cariosan urang, melainkan anu kaluar tina lisan itu adalah kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah anu sae, kalimah-kalimah istighfar, kalimah-kalimah sholawat
kalimah-kalimah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dua kalimat, kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani alal mizan subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat anu sangat mudah untuk diucapkan tapi berat dalam timbangan amal, yaitu dua kalimat subhanallah walhamdulillah. Jadi pewejang tisim goreng terakhir ke pengantin baru khususnya oke pengantin bari, yuk rek-reketkeun keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala, nyampekeun keimanan urang kana tangan, dugikeun keimanan urang kana sikil, sampaikeun sumarambahkeun keimanan urang kana sekujur anggota urang, sehingga der anu kaluar tina lisan, ucapan-ucapan anu kaluar tina lisan hanyalah kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah anu sae, kalimah-kalimah anu membawa urang kana maslahat, membawa urang kana syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamungkas ti sim kuring manawi teu bade panjang lebar, mung sakitu anu kabeh hatur, mung singkat we lah, singkat, padat, balik, menang ilmu man berkat. Mending kene singkat, padat, balik, menang ilmu manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rabbina sim kuring teu bade panjang lebar. Mung terakhir sim kuring ngadoakeun mudah-mudahan Kang Yana anu nembe diakatihkeun kamari anjeunna sing leres-leres tiasa ngemban rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Atuh sakitu kapiatur kakirangan punten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.